mangga denira harsa pangandika Sri Nalendra Paman ulah ninggal kumaha timbangan sampean dina danget ieu marga nu jadi lantaran lamun bae nyata ieu nagara dipasrahkeun ku diri kaula ka Pandawa nu aya di nagara Amarta kumaha jadina sadere kaula anu 88 lobana tobal jeung sajabana ti kitu deui kumaha wibawa pangaruh kaula bakal leungit tanpa lebih ilang tanpa karana moal buat jadi catur balarea yen kaula teh hiji jalma anu teu ngabogaan daya tahal ieu kula masrahkeun ka sampean kudu kumaha atuh cara jeung tindakan kaula ayeuna kana ieu hala Paman Pati Agung bawiraos emutan Ramadalem upami bae dina danget ieu putra-putra Pandawa nu aya di nagara Amarta rek meberkeun bandera beureum di tengah Tegal Kurusetra ulah risi ulah rempan caosan perang der tayabayana sayagi para prajurit sadia para tamtama salira paduka ngir ulah risi ulah rempan ulah sieun caosan sanajan pikeun kaancur-ancuran kawajiban balarea oge mangrupa risiko nyata syukur bagja kamayangan lamun kitu nya carana Paman Pati kaula nu ninggi kaula ngarasa bunga-bunga ngangamar wata suta bunga anu taya papadana ku ngadenget timbangan sampean anu nembongkeun kasumangetan ka diri kaula oge anu ngadorong kana kasumangetan diri kaula sorangan dina ngoning mibana ieu nagara astina anu sabeula hak putra Pandawa sadaya Paman Pati tong risi abu tong rempan tong sieun perang der tayabayana kumaha timbangan salira Rama Wiku guru pala putra Kurawa sadayana aduh abot Ramadalem mangir upami nguping kecap perang deh naon margina ari perang tiap perang teu aya perang nu bijaksana teu aya perang nu adil sadayana manusia di medan perang silih ala nyawa silih petik pati silih cabut umur tuh mun sokomo ieu perang teh sanes sareng anu lian tunggal saderek pribadi naon pingaraneunana manusia kudu tarung jeung dulur perang jeung baraya silih gitik sareng wargi atau upami kitu mah ajaran ti Ramadalem deuketkeun rasa deudeuh temongkeun rasa nyaah teh helas taya hartina ngir bawiraos emutan Ramadalem ulah perang ulah perang anu ngakibatkeun bakal timbul huru-hara anu teu dipikarep ku balarea sae aya nama pilari caina herang laukna beunang tuh Pandawa pinangilara nagara Amarta kapibana tuh salira paduka tetep nyalikan setinggil binaturata raus sadaya para Kurawa astina aya dina mulya kitu manawi bawiraos emutan Ramadalem syukur bagja kamayangan Rama Wiku kula ngarasa bunga amarwata suta bunga nu taya papadana lir edan barang nu jura semal wacana ing selebeting padaleman silokan inang durung abangang ludah durung tumibas sapraptanepun kasurat dene wong pamagarsari ada aladria ana dayu saking pun haladria dayu ing Amarta sampun dumungi datang harsa ing bawah dina aladria tamu Tanira iya ngapangkun nanti ngapangakunan sering mata iya sering mata
tamu aya naon Citrayuda aya tamu tamu naon tamu agung cing pilarang hadir alamat itu hari tamu agung ieu kersana utusana putra Panawa sampun dumugi dateng harsaing pangapungan Srinata Praja Astina Hingi Prabu Duryodana Jakapitana Destrata putra Lukasana Misalmating Kedaton ulang dahing siting lebina turata dedam pater mangga saha anu sumping kajabi astra jingga udawala nalagare mangga kaget sadaya nu samian ningali sumping na ye panakawan ti Amarta aduh Pangareksa bulan mana tamu agung teh deuleu ieu Gusti ieu aduh atau ieu mah lain tamu agung atau ieu mah nu burung aduh ieu mah lain jalma nu kudu dipuja di dama-dama ieu mah jalma edan bet wani-wani maneh ngasupkeun jelema burung model kieu aduh gagabah teuing arek naon maneh ka dieu deuleu hah arek ngaran musafir sia si Bangkar Waras si teu nyaho di budi si teu nyaho di kasopanan coba eta datang ka hareupeun raja samping disolenangkeun dikukuyungkung kitu si belegug tudung lain dibuka aduh dasar turunan urang kampung bau lisung turunan si Semar si kurang ajar si bangsat si teu boga kaera aduh hese geus tamu butut model kieu ieu bek bulan pangapunten bae sumuhun arek naon sia datang ka dieu deuleu si teu sopan sia buka sampingna deuleu bener samping disolenangkeun ku kuyungkung model kitu jeung bararauh hayam kieu di mana memang di Masia model kieu ieu di Karaton Astina di Karaton Raja Beunghar be cilaka ieu karaton mah jadi bau hape kieu sakamar ieu aduh sia teh naon hubunganana atuh deuleu jeung pabrik lalai aduh arek naon sia datang ka dieu cepot sia ulan hapunten bae eyang dorna ulan eyang mah eyang tunggu make nyebut ngaran sapi sia belengong si songong si belegug si goreng pucus teh ek naon maneh ka dieu ieu kulan abdi teh nu mawi dongkap teh kulan sumuhun aya anu bade ditaroskeun kulan nah sia jauh-jauh ti nagara Amarta anu rek ditanyakeun datang ka Astina naon hubunganana deuleu nah di Amarta ulah tanyakeun keur sia kulan di Amarta masih muhun teh anu tiasaeun kulan sanoseur pangagung oge nanging dibawi raos emutan abdi mah kulan anu mawi abdi dongkap ka Astina teh sumuhun di Astina mah kulan aya wiku linuhung kulan aya panita loba pangabisa kulan aya resi nu sugih ku pangarti kulan sumuhun eta kulan eyang dorna kulan bubuhannya di asina mah aya eyang wiku nu weruh panita nu loba pangabisa geus dahar sia deuleu geus dahar oh nyaho ti mana maneh kulan seueur jalmi nu nyarios kulan ti sukrukna ti sikrukna ge ti unggal paparat jalan ge nu kapenah ku abdi nyarioskeun we eyang bubuhan eyang teh sor bener aing mah sohor ti baheulana deuleu ti ngohoran beka kolot kieu halo si budak boga receh maneh hah aduh sun pada masihan lain bilang bara sia ka kolot ngiriman gitu si belegug teh alah menta si bangsat sia oh rek menta naon maneh tah rek nyaritakeun naon cing kira bejakeun ka kami bejakeun ieu kulan abdi teh sumuhun tak aya tatangga kulan kumaha tatangga teh ka abdi teh
bade eta manehna teh namut eta cenah bedog cenah kitu kulan saha abdi tetangga manehna abdina kitu sing bener sia ngomong ulah ngacapruk tepukuh deuleu kumaha cing eta kulan tetanggana manehna cenah teh cepot cenah maneh teh eta bedog pinjem cenah kitu ceng manehna ka abdina barang ditaroskeun ku abdi teh bedog teh ka tetangga cek abdi teh ari bedog teh eta nana eta parantosna teh acana kitu cek abdina aduh teu ngarti aing mah deuleu sia ngomong kumaha cing nu bener ngomongna sumuhun bedog kulan tetangga nginjum heeh geus kitu barang abdi naroskeun tetangga manehna bedogna teh cek tetanggana cepot cenah tetangga manehna bedogna teh moal dibikeun deui tetangga manehna cek manehna kulan nah kumaha sia teh ari ngomong teh deuleu sumuhun tetangga abdi teu misikeun bedog abdi jadi bedog maneh diinjem ku tetangga ari heug ditanyakeun tetangga maneh teu mikeun mun kulan kalah ngamek abdi teh kulan cepot cenah sia hayang nyaho cenah lamun manehnya anjagonana cek manehna ayo cenah urang ngadukeun kartu 3 cenah gitu manehna cenah ayo lamun nya mah jagoan sok cenah ayo urang duel gitu abdina manehna ari geus kitu da abdi teh bade naroskeun kulan hukumna kulan nah tetangga abdi teh salah atau abdi nu salah kulan jadi maneh nanyakeun hukumna ka kami sumuhun kulan anu jelas mah tetangga maneh anu teu mikeun peso atau bedog maneh sumuhun janten upami namu teu dipasikeun teh lajeng dipibanda eta lepat kulan eta salah sumuhun mung sakitu kulan geus ayeuna abdi kulan pun udawala aduh arek naon deui sia adalah ka dieu eta kulan abdi teh nu mawi dongkap teh ngimpi kulan aduh nah sia teh soal ngimpi-ngimpi wae make datang ka dieu deuleu sumuhun kulan ngimpi ari ngimpi teh pun bapa teh kaimpenkeun teh gaduh sawah 3 kotak kulan ari kupun bapa teh sawah teh dibagikeun ka tiluan ka abdi kulan ka pun udawala sun abdi pun udawala ka pun adi gareng kulan sareng ieu ka pun lanceuk kang cepot teh dibagi tilu kotak teh ku tiluan kulan sakotak sewang ari geus kitu ari nu abdi kulan warisan abdi teu dipasihkeun ku si aka tah janten si aka teh kuku sia iraha gablog gua aing sia ira sia nyokot sawah maneh geus gablog sawah boga sawah di mana maneh ngimpi burung aing teu nyaan ieu ngan ieu mah hayangnya hukum nah kitu tah nyala-nyalakeun ka dewek atuh make ibarat batur atuh geus kajen lah ayo make entong make dhuwur geus kajen uing mah bapak boga sawah 3 kotak ayo tong diajak-ajak dibagikeun ka tiluan ka uing sakotak ka si gareng sakotak ka tirta sakotak ayo pernah naon sia jeung si tirta sia gablog ku aing modal sia geus sia ari aing dulur maneh trek dibere ari si tirta dibere sia kabita naonana ku si tirta aduh tampilin ku aing geura ngajak-ngajak aing mah susah geus jeung nu burung mah aing meni batuk-batuk aduh tadi ge cek uing ibarat ieu mah upamana ngimpi ibarat cek upamana gitu tah jadi kulan sawah abdi teh dibagikeun ka tiluan ari nu sakotak bagian abdi teh dibikeun eta kumaha hukumna kulan salah abdi atawa salah pun lancak anu ngukuhan warisan abdi aduh lamun dipikirkeun nepi ka lebah dinya salah si astra jingga anu ngukuhan sawah maneh janten upami ngukuhan bana batur teh lepatnya kulan salah mung sakitu anu ditaroskeun teh nun nah ayeuna abdi aing kulan abdi make aing hapunten kulan pun ade mah ngomongna rada kitu nun lah garihal letahna kulan borok nu adi teh tah ayeuna abdi
Ari abdi kieu abdi mah ya rek nanyakeun ye ka Eyang rek naon maneh gareng tah nu rek ditanyakeun ku abdi uing ye abdi mah abdi we abdi uing tah jadi ieu nagara astina anu sabeula ieu nagara urang Pandawa kunon dikeukuhan ieu salah astina ieu salah Pandawa ieu coba aya ngadenge coba wejiar meneng lara ya tenera ya denati wejiar meneng lara ya tenera ya denati Solendra salina pawarasa sadayana para pangagung lan sadaya para sesepuh bingung nu teu maneh tungtung susah manah nu tae sadana ngadang pisang empana kawan anu sumping ka nagara astina kaharti nyata kiwari kaharatos pamakasadanana pada kawan amarta mangga ngandika ing salebeting galim boten kawadaling lisan Sri Nalendra Praja Negara tobal lamun kitu kaayaanana kadengena ku kaula mutlak sinirid ka diri kaula pribadi anu moal buah hal ieu teh jadi gara-gara atawa utusan anu titah nyieun gara-gara ka astina sangkan timbul huru-hara sangkan kula nyieun tina kana tobal paman kula atuh salajengna kedah kumaha dina dangat tieu marga nu jadi lantaran ucap-ucapanana ieu si Astra jingga udawala nalagareng mutlak matak nyungkelip dina ati tengenah kana manah kaula sorangan mangrupa siniris sampir ka kaula pribadi ngeunaan negara astina anu sabeula takulantaran kitu kaula teu mikarep ieu panakawan anu adi sarabeting karaton tetep aya di negara ramawi kudrona usir ku sampean nyatana ieu tilu panakawan amarta aduh tama leuneuning coba tong alang kumaha palang usir ka dieu aduh si bangsa si kurang ajar kurang ajar sampean Astra Jingga udah wala nana garing ayo keluar keheula kulen ayo keluar niga keheula kulen keluar keheula samping kulen samping leset kulen ji eta samping geus ting nyong ditinjak atuh dawala ji eta samping dewek atuh ayo tuh buru-buru atuh tidak keluar ku batur bangsat kurang ajar cicing bae semek aduh ting aduh kurang ajar aduh ayo sih raket bisa masalah aduh manten modar sampean aduh ayo tuh buru-buru dawala aduh ditanyakan sia modar sia aing rek lumpat sorangannya kurang ajar ayo init kabeh init keluar ayo sama coba paling sekalian ditah kusaha gitu laku gitu ditah kusaha lampah di kelebadinya balik jeung siksa atau ngapalang lalu nangis sumanga putra dalam sumejan nyawasan karena naon anu dipimbalsan ku kersa jeung rama dina dangan tieu ayo sia cepet ayo ulah marurung sia ayo adik ya ampun beranya aduh tidak usah manesannya lampah nepi kelebadinya tidak usah jawab jawab ulah jawab aduh jawab tidak usah ayo pangna mana nyarita nepi kelebadinya sini sampir ka Sri Nalendra sini sampir ka Narpati ngeuna nagara asina nu sabar ayo tidak usah
siksa terus sama lalu nih semua bodoh aduh jawab Gang tidak usaha Glenn eta Glenn orangku eta nenek Glenn jawab tidak usah di podaran ani kamu lalu tengah jawab hah jawab sok jawab atau aka kemana ari si Gareng lompat di heula si eta mah buhan rada gesit pintar dulu beget dewek bangep getihan aing ieu ceuli getihan aing ceuli lain getih burung aing keur nyeri ge ditampilin jadi seuri menyak getih bodas gitu abang kena aya paribasa getih bareng getih hideng getih bodas getih koneng mana malen getih bareng nu biji nu bodas sungkul aduh aing longsor tama burung lain getih tama celina rempag diwarang kulan di piwarang mana betung kukurubukan aing piwarang juragan Gatot Kaca di piwarangna cenah saur juragan Gatot Kaca teh cepot cenah maneh ka ditu panganyakeun cenah ieu pasoalanna jadi lain abdi kulan tidak usaha ku juragan Gatot Kaca kulan sebelum ting di aku Gatot Kaca sebelum rama manganyakeun kaulah nun Gatot Kaca nu miwarangna kaulah untung dawala euy dewek nyebutkeun lamun teu buru-buru nyebut juragan Gatot Kaca mah paeh we aing mah geus ini mah maneh ge barang disebutkeun juragan Gatot Kaca mah ngomongna dagdegdog kitu kasima sieun moal salah ampun geus dewek mah ulah kasorang kapanggih we tugas model kieu mah ieu mah tugas maut ieu mah maut atuh nyiksa ieu mah ieu mah tugas nyiksa model kieu mah nya bayangkeun we mana dewek kudu ongkos sorangan geura ka astina mending lamun bajeng diongkosan juragan Gatot Kaca nya sorangan pan lamun eta buntut kasir pokona manehanna mah mah manehna ari kasir banyak kudu pager tukang ngatur duit lain nya kulintaran kasir mah ieu mah buntutna manehanna buntut kasir buntutna unggul ayeuna jebat tugas urang datang ka astina nyaritakeun kudu kitu blak-blakan urang ngomong pan gablogan beungeut dewek pan anu nyalalang ngiri kieu mah duh aing lamun lain juragan Gatot Kaca geus deuh nya eta atuh soalna mah aing jadi kesalna kieu dawala ieu ulah sok makruh pamali tugas mah daek jalankeun ku urang teu daeknya jalankeun kudu penting lamun urang boga sifat satria waduh model siah yang jadi satria satria di lebah manana dulu ampun deing mana tuh satria dewek jadi seureun po satria model kitu beungeutna kamar-kamar aing mana tuh iman teh rangkai ya api batuk sia lah sebelum aing lah mana tuh nini teh naon cenah teh nya nu burung ngomong asa pugu-poe naon tadi nya moal salah asal jumaah ge tadi tuluy edan meureun kaciri si beungeut asal beureum ge geus tong di deukeutan we nyan iya burung ari anu disebut kesatria teh lain rupa kaset nu disebut kesatria lain rupa ngora nu disebut kesatria teh lain jangkung leutik campernik lain ari kesatria mah amal perbuatan ucap lampah paripolah aya dina bener jeung nincak dina hukum nu sabener-benerna hukum tara lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang sifat kesatria diantarana daek tumarima jeung daek terus terang dina nggoning menang kasalahan eta kesatria
daek ngajalankeun tugas sanajan nebikeun kalarangan masing-pati demi negara bangsa katut agama tah kesatria najan berijeng koreng rupa namun sia yang nyaho sapi sia eta sidah wae ya atuh tapi sebeleun aing mending mun kos nyaho sia bahasa ya kantun ka huntu we kitu ngaplak hejo ya sebelum aing tuh da kos nu nyaho cara sifat kesatria make nyalahkeun segala pangrasa teh meureun ari satria teh rupa kasepnya pangrasa teh meureun ari satria teh rupa alus satria mah lain rupa kasep rupa alus satria mah rupa nu kacida pisan hadena dina ngoning ucap lampah paripolah kitu sebelum aing make nyalah-nyalahkeun nya atuh ari kitu mah hampura we lamun dewek niang disalah mah eta mah meureun aya paripaos paribasa kitu nyeri waos ditotog lain yen tong kudu ngecebrek we ngomong bisi juragan Gatut Kaca ngantosan aduh litoing lah tuh kitu manehna mah patuliting kumaha engke di mana hegnungan pan urang nu jadi bahaya ya ya naon bahaya segala rupa ya nah bari ge beteuing nya hayu atuh urang init ka ditu kumaha we carana nya tuh urang init ka juragan Gatut Kaca tuh ayeuna yuk buru-buru yuk sok